Iya. Aya naon teh bade dibagi acis? Daripada heureuy teu punggung mending urang diajar ngejah yuk. Asia. Kayaknya orang candak heula kertasna. Sok ayeuna pijan heula nu kahiji. Ieu naon sok eja? Ini bude ini dibaca ini budi. Pinter euy. Ayeuna nu kadua sok ku Ido. Ini ide ubu bude idi ini ibu budi. Pinter aya hasilna geuning sakola teh. Tah ayeuna pianeun ieu nu paneuri sok eja. SSNI Di SSNI sok balikan deui sing tarik. Terus mending ayeuna mah urang diajar matematika we, lieur ningali si pian teu tiasa ngejah mah. Asia. Yeuh pijan, ari 4 ditambah 2 sabaraha? Ya gampang atuh teh sama jadi genep. Pinter pantesan sok jadi bentang kelas wae. Yeuh ayeuna maneh pian. Ari 5 dikurangi 3 sabaraha? Komo eta gampangnya 2. Pinter. Yeuh ayeuna bagian Ido. Ari 5 dikali 5 sabaraha? Nya seep atuh teh. Nah, seep. Mun atuh teh aduh tangkal sampai 5 dikali 5 anana mah nya seep atuh teh. Toko murah. Pian. Ka mana melulumpatan kitu si udah kubang emuk wae. Rekamna rek minta duit hayang meuli baju alus. Nah, atuh meuli buru-buru. Soalna tokona masih anyar marurah keneh. Tulisan teh kaos 5.000, kemeja 10.000, celana jeans 12.000, jaket 12.000. Pokona mah marurah kabeh. Mak enya. Naon ngaran tokona? Asa penasaran kitu. Mun telepat mah tokona teh toko laundry. Tosnya teh abi bade ka emah heula. Laundry. Salasaan laundry mah lain toko baju. Bolos sekolah. Yo, mana teh nyumput tadi tuh? Nah, bet nitah nyumput, Pak. Apaan maneh teh tadi teh sakola? Tuh, guru maneh geus sabalubar. Kudu nama bapak nu nyumput mah. Nah, kudu bapak nu nyumput mah panu sakolana ge maneh. Apan Ido bolos teh bebejana bapak maot. Dasar budak ontohod sia. Berjuang. Kenalan ngalamun we. Cicing udah kau mau apa? Hayang kasupan sia. Moal jang, kurik nangis sieun kurang mah. Apa pasti keur mikirkeun si teh itunya. Nyaun-naun budak mah cicing we. Geus mundur wae. Nah, mundur atuh bareng mal benang-benang we atuh ditah mundur mah. Angger we urang kesorangan wae. Berjuang mah teu kudu maju wae, mundur oge bisa. Buktina tarik tamang oge mundur wae bisa menang. I like it. Wah. Wah. Manggih dompet.
Anak jajan. Oh yuk, yuk. Oi, buru, oi. Kurang ikan deui. Asep, oi, nangis dompet. Dok, oi. Coba orang teang bising aya duitan. Dengan aya 100.000 orang jajankeun yuk. Ulah cek ibu guru oge mun lain milik urang kudu ibalikeun deui. Mending urang berekeun ka nu bogana yuk. Hayu. Assalamualaikum, punten. Waalaikumsalam. Punten duk ibu Mina adodo leres di dieu. Mohon, aya peryogi naon kitu? Ieu tadi abi menakan ieu di jalan. Palingan ku adi pilarian kaya sih horeng gerak-gerak di jalan. Angga parios heula bisi aya nu ical. Ai barang mah aya ngan tapi tadina 100.000 salembar jadi 10 ribuan. Tadi ku abdi di jalan ditukeurkeun heula soalna teh kantos kapungkur oge ngawihkeun dompet saur nu gaduhna teh mohon nya Cep punten teu aya receh cenah Pak kitu. Dasar budak ini teh bisa wae. Ya, iya Bang.